Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas hiji, kumaha damang? Alhamdulillah, mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak urang tepang deui dinten ayeuna ka dinten Jumat kaping 16 April 2002 hiji. Alhamdulillah sate acan orang diajar, orang ngawitan ngadoa ti payunnya. Doa sate acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah barudak alhamdulillah orang kamari atos ngawihnya ngenaan kaulinan aya terang-terang kolentrang, aya tokecang, sarang aya nolinya barudaknya aya ore-orayan. Hatur nuhun anu kamari atos nyintunkeun boh eta voice note na boh eta video na hatur nuhunnya anu teu acan ibu masih ngantosan. Oke, ayeuna salajengna barudak urang ka pangajaran salajengna di halaman genep 75 pangajaran ke-7 ngenaan barang sasatoan jeung tutuwuhan sabudeureun urang. Di dieu di nomor 7 di halaman 70 genep aya maca sajak. Nah, hayu ku ibu dicontohan ti payunnya, ku ibu dipraktekeun heula ke barudak ngiringan ku ibu dibaca heulanya. Judulna miara hayam. Boga hayam sajodo menang mawa ti Puspahiyang. Anu jago dingaranan si Jalak, anu bikang dingaranan si Rengge. Kudu geten miarana ulah telat marabanana. Lamun bikang geus ngendog hayam jadi baranahan. Nah gitunya barudaknya, mangga tiasa dipraktekeun, mangga biasa dikintunkeun voice note na atanapi video maca sajak barudak ka ibu tiasa japrinya. Nah salajengna nyaeta ngajawab pananya di halaman 77. Mangga barudak buka di halaman 77 ngan saukur etanya omat naon coba tugasna tadi maca sajak di videokeun atanapi di voice notekeun teras dikintunkeun ka ibu sareng salajengna nyaeta ngajawab nanya nomor hiji dugi ka nomor 5. Kitu we nya barudaknya kang dinten ayeuna mah semangat diajarna, jaga kesehatan, hebat anu atos paruasa. Semangat nah puasa nanya barudak sadaya. Hatur nuhun, nyuhunkeun dihapunten segala kalepatan ti ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.